warahmatullahi wabarakatuh. Nu dipindah hormat Ibu Endang salaku guru ngabdi bahasa Sunda dan rencangan abdi. Nu utami hayu urang panjatkeun puji sarta syukur ka Pangeran Anu Maha Esa, Habibana wa Nabiana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdi ngucapkeun rebu nuhun dipasieun kesempatan pangisi kuring pikeun nantikeun di antara nu judulna rumaja nu sameut narkoba. Alkohol nyaeta minuman anu dilarang ku pamarentah dina kandungan alkohol aya anu muatah nyieun lieur masyarakat jeung ngaruksakan awak. Alkohol tiasa nyababkeun mondokan umur hidup anu saeueutna, nyababkeun parobahan mental jeung parilaku. Ciri-ciri jelema nu geus kacanduan alkohol nyaeta matana beureum, ngurangkeun memori, jeung tetep menjaga kebersihan awak. Jadi kaciduan piantara ieu nyaeta mangrupa minuman alkohol teh minuman nu teu meunang diinum dina agama Islam. Minuman ieu teh ngaruksakan awak dengan jenjang inumna. Mudah-mudahan diantara anu abdi nuju kana tiasa manfaat ka urang sadayana. Sakitu wae diantara singkat abdi, mugi diantara ieu aya manfaatna kanggo hidup